Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wassalatsuna. Ari hadis anu ka-37 an Abi Hurairah eta tetep katampi ti Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala parantos ngadawuh itu Imam Abi Hurairah kana lafad qala Rasulullah. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kana lafad idza jalasa di mana-mana diuk saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh fi majlisin di hiji tempat fala yabrahanna tah ulah eureun-eureun nyaan eta ahad hatta yaqula nepi ka ngucapkeun itu ahad salah samarratin kalawan 3 pirang-pirang balikan subhanaka Allahumma kana lafad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya in kana fi majlis. Wa tub alayya anu pikadinya tah. Subhanaka maha suci Gusti Allahumma ya Allah wa bihamdika sareng kalawan muji ka Gusti asyhadu nyaksian abdi an kana saanyana kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya deui pangeran nu mawujud nu hak di ibadah nu hak ditaati parentah sareng laranganna illa anta kajaba Gusti ighfir mugi ngahampura Gusti li ka abdi wa tub sareng mugi nampi tobat Gusti alayya ka abdi ingkana tah lamun bukti tu si ahad fi majlisi khairin eta tetep dina tempat kaalusan kana tah bukti itu si ahad ka tabi'i eta tetep seperti anu ngecap alaihi kana itu khair wa in kana jeung lamun bukti itu si ahad fi majlis lagwin eta tetep dina tempat heureuy kana ta bukti itu si ahad atawa qaul si ahad kafaratan eta jadi kifarat 5 kana dosa kana nu bukti itu ma fi dzalikal majlisi eta tetep dina eta tempat. Wa ukiya jeung dihikayatkeun naon anna Aba Yazid al-Bustami ya saanyana Syekh Abi Yazid al-Bustami rahmatullahi alaih yauman dina hiji dinten minal ayyami nu tetep tina pirang-pirang dinten naja eta munajat itu Syekh Abi Yazid rabbahu ka pangeranana itu Syekh Abi Yazid faqaba teras bersih naon qalbuhu manahna Syekh Abi Yazid waraqqa jeung leuleuy naon fuaduhu manahna Syekh Abi Yazid wa tara jeung hiber naon akluhu emutanana Syekh Abi Yazid ilal arasy ka arash faqala teras nyarios Syekh Abi Yazid fi nafsihi dina salirana Syekh Abi Yazid kana lafad hadza ari ieu arash maqamu Muhammadin eta maqam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalina nu janten gustina para rasul alaihi salatu wassalam asa mugi-mugi an akuna naon an akuna yen bukti kaula jaron eta nu natangga lahu ka Kanjeng Nabi fil jannati di surga. Falamma afaqa tuluy samang-samang satos damang itu Syekh Abi Yazid nu dia tah digero naon fi sirrihi lelembutanana itu Syekh Abi Yazid faqala teras nyarios itu munadin jalmi nu ngagero inna aba fulanin saanyana abidna ki fulan asy-syaikhu al-imama tegasna syekh anu jadi imam fi baldati kadza anu tetep di negara anu yakunu eta bukti itu abid jaraka eta tetangga anjeun fil jannati di surga. Falamma afaqa tuluy samang-samang sa damang atawa cager itu Syekh Abi Yazid dahabat tah angkat Syekh Abi Yazid fi talabihi dina milarianana itu abid fulan hatta yaro sainga yen ningali itu Syekh wajahahu kana raraina itu abid famasya teras mapah itu Syekh Abi Yazid mi'ata farsakhin kalawan 100 farsakh aw aksara atawa leuwih loba falamma balago tuluy samang-samang satepi itu Syekh baldatan ka hiji nagara wa sa'ala jeung naroskeun itu Syekh an abdi syaikhi ti abidna Syekh faqalu teras ngaromong itu jalma-jalma limadza karna naon tas aluna nanyakeun anjeun anil fasiqi tina tingkahna jalma fasik syaribil khamri anu sok nginum arak wa anta jeung ari anjeun rajulun teh lalaki fi wajika nu eta tetep dina wajah anjeun
si masolihina ari ciri jalma-jalma nu soleh. Falamma sami'a terasa mangsa-mangsa nguping sa Abu Yazid Syekh Abu Yazid hadhil maqalata kana ieu ucapan. Nadima tahana langsa itu Syekh wa gtamma sareng bingung itu Syekh. Wa qala sareng nyarios itu Syekh kana lafad la'alla dzalikan nida boa-boa eta panggero teh kana eta bukti itu nida minasyaitoni eta tetep ti setan. Fa aroda teras ngamaksud itu Syekh ayarji'a kana yen balik itu Syekh ila watanihi ka bumi na itu Syekh atau ka lemburna itu Syekh. Tuma tafakkaro teras ngemut-ngemut itu Syekh wa qala sareng nyarios itu Syekh kana lafad jitu datang kaula ilahuna ka dieu walam arwajah walam aro bari terang kaula wajahu kana wajahna itu Syekh wa arji'u jeung balik deui kaula faqala teras nyarios itu Syekh Abi Yazid ana lafad ayeuna eta di mana baituhu ari imahna itu abid wa ayeuna jeung di mana maudi jeung eta di mana maudiuhu ari tempatna abid anu ila watonihi eta tadi ka imah atau tempatna itu abid dengan pengkar. Fa akhbaru teras ngabarejakeun jalma-jalma huka itu Syekh faqalu teras ngaromong jalma-jalma kana lafad inau sanyana itu abid masyghulun eta nu katungkul bisyurbi ku nginum arak fi maudhi'i kada di tempat anu fadhahaba teras berangkat itu Syekh ila dzalikal maudhi'i ka eta tempat faro'a teras ningali itu Syekh arba'ina ka 40 nawanana rajulan lalakina ijtama'u anu kumpul arba'in fi maudhi'i syurbi dina tempat nginum yashrabuna bari keur ngarinum itu arba'in al khamra kana arak wal abdu jeung ari eta abid jalisun eta nu diuk bainahum di antarana itu arba'in. Falamma ra'a tulu samang-samang ningali itu Syekh hadhil halata kana ieu tingkah raja'a tahmuli itu Syekh ayisan bari nu putus asa. Fanada teras ngageros al abdu abid wa qala jeung nyarios itu abid kana lafad Aba Yazid ya Aba Yazid hai Abi Yazid ya Syekhul Muslimina hai guruna pirang-pirang jalma Islam lima karena naon lam tadakhul teu asup anjeun adaroka itu imah jita geus datang anjeun ilaina ka kami mim makanin ba'idin ti hiji tempat anu jauh bita'abi sarta ana kacape wal masyaqqati jeung karipuh litola bijarika pikeun neangan tatangga anjeun fil jannati di surga wajadta tuluy geus manggihan anjeun hu ka itu jar wa tarji'u jeung balik anjeun sari'an bari nu buru-buru bila salamin anu tetep kalawan henteu maca salam heula wala kalamin jeung henteu cacarita heula wala liqain jeung henteu nepungan heula fatahayyara tuluy bingung sa Abu Yazid wa ta'ajjaba jeung nerima kaget itu Syekh Abu Yazid qala ngadawu sa Abu Yazid pinamsihi dina manana Abu Yazid kana lafad hadza ari ieu sirrun eta rahasia kaifa arafa kumaha bisa nyahoeun hukana itu sir saha hadza ieu abid faqala tuluy ngucap sal abdu abid kana lafad ya syaikhu hei Syekh la tatafakkar tong mikir-mikir anjeun wala ta'ajjab jeung tong kaget anjeun allazi ari anu arsala anu ngutus itu ladzi ka anjeun ilayya ka kuring a'lama eta mere nyaho itu ladzi ni ka kuring an kudumika tina datangna anjeun udkhul kudu asup anjeun ya syaikhu he Syekh wa jalis jeung kudu diuk anjeun ma'ana sartana kami saatan dina sasaah fadakhala teras asup sa Abu Yazid wa jalasa jeung diuk itu Abu Yazid ing dahu disandingeunana itu abid wa qala jeung ngucap itu Abu Yazid kana lafad ya fulanu ma eta naon hadil halatu ari ieu tingkah faqala tuluy ngucap sal abdu abid kana lafad laisa lain min himmatir rajuli eta tetep tina cita-cita anak lalaki naon ayyadkhula yen asup itu si rajul al jannata ka surga ma'a wahidin bari tetep sarta saurang
naon ayyadkhula yen asub al jannata ka surga ma'a wahidin barna tetep sarta saurang saha wahidun hiji jalma wa inna haula'i jeung saenyana itu jalma-jalma kanu eta bukti itu haula samanina eta 80 naonana rajulan lalakina fusaqan pirang-pirang nu parasek fajtahadatu tuluy sungguh-sungguh kaula fi arba'ina dina 40 urang fatabu tuluy tarobat itu arbaun waraja'u jeung baralik itu arbaun an fisqihim tina sifat pasekna itu arba'in wasoru jeung jadi itu arbaun faqoi eta pirang-pirang babaturan kuring fil jannati di surga wajironi jeung jadi tatangga kuring wa baqiya jeung nyesa saha haula il arbauna eta 40 urang deui fa alaika atu eta tetep mesti ka anjeun antajtahida arian sungguh-sungguh anjeun fihim di itu arba'in wa tamna'a jeung misti yen nyegah anjeun hum kaitu arba'in an hadhil halati tina ieu tingkah li ajli kudumika karena arah-arah datang na anjeun falamma sami'u tuluy dina samang-samang sangadengi itu arbaun hadhil maqalata kana ieu cariosan wa arafu jeung apal arbaun anna hadza syaikha kana saenyana ieu syekh Abu Yazid al-Bustami eta Syekh Abu Yazid al-Bustami rahmatullahi alaih amin tabu tahta robat itu arbaun kulluhum tegasna sakabehna arbaun wasoru jeung jadi itu arbaun isnaini eta 2 wasamanina jeung 80 punten wasoru jeung jadi itu jalma-jalma isnaini eta 2 wasamanina sarta 80 naonana rajulan lalakina rufaqaan anu jadi babaturan kabeh wajironan jeung jadi tetangga kabeh fil jannati di surga. Kantun al haditsus tsaminu wassalasuna cekap wallahu a'lam bissawab.